Assalamualaikum Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng channel Akurlah. Dina uploadan ayeuna bade dipidangkeun video wayang golek di RC Jambar Media nu nyana lalakon Pandawa Seda. Lalakon ieu kantos diupload ka pungkur mung teu kahaja ka pupus. Urang Sunda khususna penggemar kesenian Sunda tangtos ngarasa kalengitan kungangunkeunana seniman legendaris sarwa bisa atanapi multitalent Ala Mukarom Kiai Haji RC Jambar Media dinten Rebo kaping 2 Oktober 2024 dina yuswa 87 tahun. Rupina kanggo para nonoman zaman milenial mah moal patos uninga kanami Jambar Media kiwal nu umurna 45 dugi 50 tahun kaluhur. Dina kurun waktu tahun 1870 dugi ka 1880-an nami Jambar Media moal bireuk deui salaku tokoh nu kawentar dina sandiwara atanampi alawak tunggal. Disebat tunggal teh istuni ngamainkeun sandiwara atawa bobodoranana ku nyalira. Rupina moal aya nu mapakan dina katiasana ngaroba-roba sora, bosora awewe jeung lalaki dina sabaraha tingkatan umur, aki-aki, nini-nini, budak. Anjeunna oge parigel dina ngadalang wayang golek sareng ngawih. Rekaman kasetna sok diputer di sawatara radio di tiap wewengkon priangan. Ngeunaan biografi anjeunna ngotek tak di internet kawilang minim pisan. Ngeunaan kalarihanana enggal keneh kenging informasi ti mantuna. Anjeunna teh kalahiran di Manon Jaya, Tasikmalaya tanggal 22 Juli 1837. Salajengna mah ngalih ka Cikalong Kulon Cianjur tahun 1854. Ngawitan ngadalang tahun 1863. Liren ngadalang tahun 1881. Kumargi cenah dicaram ku sepuhna. Kasepuhnakeun mah anjeunna janten mubalig sering diulem dina acara dakwah syiar Islam. Anjeunna ngadegeun Tabligul Islamiyah. Nada tawakuf nyungkeun dihapunten bilih deskripsi ngeunaan almarhum aya nu lepat. Salajengna mugi almarhum ditambi iman Islamna dihapunten dosa-dosana, dicaangkeun di alam kuburna, dipaparinan tempat anu mulia mungling Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Rumaos di kabodohan kana saestu tebi nanging tera bapa nanging tera himpa suci aduh
kuningan di dama dama junjuna sasarengan penyaring senyang pertangapati gumanti sangyang latri gumanti sangyang latri apus jebang siwalang tunggal tindarete isa tindarete sanasta gangga wiratan patra asta pangangan gangga banyu wirawongan sifat rakalang mana le halus dimilih halus dini laju sinanga asta ngawilah gemira masuk malik monosidi Minang wayang aku necar wayang kurang Kelaring kang para sukma purwa padima Ya mama Bapak ratu tanah Kaling upaya ngawitan nyariusaku di salebet perkemahan para kadang Panawa kasebat perkemahan Randuatan kauntenan prajahing amarta satus antu kekali sewu tanjang kepusaran Tungkuraken pagunungan ngringaken pasabina
mengenakan benawi ngayun samudra mang bandaran gede. Harita teh kirawan cijanari tengah wengi anu germejehna sepi jeung. Para kadang panawa mewah para sesepuh ngalingkung di salebat perkemahan. Angin peting mimiti datang nyecep tiis karasa. Cai ibun jing halimun katebak angin ngajari cai. Ngecelak ngasihan tenda-tenda perkemahan marangan kecelaki panon para kadang panon. Anu dina wangsa harita Pandawa kunya harupan hiji kapihati. Saputasna perang jaya Bratayuda di gelanggang Tegal Kurusetra. Lapangan Tegal Kurusetra anu kawitna pinuh ku jujukutan. Ayeuna geus leungit kasilih kaganti ku nguyumang deukeut ihdir Cileunca. Bangke manusia pat wilayah di mana-mana geus teu kahitung loba. Onyak itu bangke kuda kareta gajah jeung sajaban. Ieu teh akibat silih alanyawa antara Pandawa jeung Korawa marebutkeun kaadilan nangtukeun bebener. Nangtung di penungan kujungan ciki saring sidiri napakin aku tajasa kadingdingan kujas mani lain kelemanan jalma patingan cik narohani batin ngancik Suci bersih
Mawas nira pada katong Manguas ira pada kata pada tumerang solera kata mirape mangawas kira pada katon pada tumerang anom pada tumerang anom anrapis kita miwak kasaling kongas kanan kasaling kongas Sumanga ngawitan urang nyukruk galur nu kapungkur mapalacak nu baheula nu tiklari nurutkeun bujanggalan para wali nyarioskeun anu aya di salebet perkemahan para kadang panama kaayaan alam harita keur mejeukna sepi hening panceg pukul 12 tengah wengi para Pandawa ngalingkung salebet perkemahan hari anu diange kasedih kaperih jeung kapiatina lehing dacan lami waktosna para Pandawa ti mayunan hiji papait nu disebat perang Nyaya Bratayuda di Tegal Kurusetra sakumna prajurit parantos mati raja parantos musnah ratu seueur nu ngantung kitu numutkeun dina ujaring cinarios katinggal Prabu Kresna anu salamina ngatur taktik siasat jurit ngadeg di palih tengen sami genira pinarek ingkang rayi Prabu Darma Kusuma Arjuna Nakula Sadewa puteng kakantun dayu saking Mandura Harja Prabu Baladewa lan ingkang rayi Arya Jayasena mangga kersana ngandika Prabu Darma Kusuma aris manis leuleui kedepangan dikana Popo Mas Raka Prabu Kresna dipayun rai badhe ngahaturkeun semahing pembagis rawuhipun dateng ngawakmu kakak pamuga ditampi we ku dampal panangan kiwa kalawan tengen sumangga salaos di simabdi ge Arjuna pada nyangakeun semua pangabakti mugi katampi we Raka Prabu begitu kantun akang Baladewa saking Mandura Harja ngaharepkeun pembagi rawuhipun dateng salina rai Prabu saking Meralaya salajengna leresan ieu akang teu ngarasa bagja jeung utama kenging pangangkil pangulem salaos ieu sanes waktosna ieu teh jam 12 tengah wengi
malih parantos ka kuping sora jangkrik patemalan uncuing nu ngaleungleui angin anu tiis peuting mangsana datang naon anu bakal dimusyawarahkeun ku para kadang sesepuh panau naha masalah situasi nagara atanapi masalah pribadi ageng alitna akang milu anil harti cik basa kiwari berpartisipasi sanggup nuyun tegang pati ilahi dunia pikeun kapentingan para kadang panawa mangga geura dadau Kakang Baladewa haturan kakang dibas sawangsulna dupi salajengna Kakang Prabu Kresna anu mawi sampean di haturan linggih kaula teh aya badan tengkeuneun anu kacida pentingna kakang kek larai kek upami akang ningali kayaan para Pandawa parantos samingu ieu siga anu keur ngangkleung di sagara katina nyumput di Gunung Kabingu ngamah di sagara Kasusah leres timalan Kakang Prabu kusakituna akang ngarasa reuwas ieu teh nya hape ulah pasalia naon margina salira sampean parantos ngangkir ka akang anu tebih-tebih ti Miralaya nah aya badan tengkeureun masalah pribadi atanapi aya patula patali masalah situasi negara ari kangge akang mah yai demi kepentingan keur nagara amarta semua wonten laras sanajan pati akang dipasrahkeun kitu atur nuhun kakang salaresna prayogi kauninga anu mawi sampean di haturan linggih aya hiji maksud anu kacida pentingna utami keur sampean atuh umumna mah keur masyarakat Pandawa katut aslina anu kakawasanna dicepeng ku kaula da geuning kasedih teh teu bisa leungit kasusah teh malar tamah kakang kabungahan jeung kabagjaan teh sigana moal kasaba moal kaalaman deui Kakang Prabu perang Bratayuda parantos lami ayeuna mung kantun sedih jeung prihatin kana langsa jeung tunara upami diemut maka ulah teh ngaraos putus asa ieu teh perang naon ngaranna silih ala nyawa jeung balaya silih ala pati jeung pamili silih ala umur jeung dulur Kakang Prabu bawi raos akang mahi tong dia ngemutan anu atos ma atos kantun lain ngemut kana mangsa kahar sabab ieu perang Jaya Bratayuda teh lain perang merebutkeun harta bana dunia jeung kakaya lain samata-mata keur ngabela haliah dunia tapi keur nangtukeun keadilan nyokot hak kewajiban waris ngamusnahkeun tina belenggu penjajahan Korawa anu disasepuhan ku Pandita Druna lan kaping kali saku di Angganar malah akang ngarasa bagja lamun ningali perjuangan daya semangatna seluruh rakyat Panau dina goreng nangtukeun keadilan ngarebut kamerdekaan nepi ka bisa ngalebetkeun bandara bodas di Tegal Kurusetra pertana Panawa aya dina kameunang perkara anu geus mati atawa ngantun ti payu diantawisna bae pahlawan utama Raden Gatot Kaca anu parantos kasambut mati dina lalampahan Jaya Prabangsa punya kitu pun anak Abimanyu Satria Pelangkawati anu parantos mati dina lalampahan Jaya Renyua ieu sadayana matina henteu percuma henteu samata-mata mati kitu bae tapi mati pikeun nangtukeun keadilan akang ngarasa bagja jeung bunga cacak Abimanyu budak karek lesot nyusu paripaos yuswa lame 16 tahun parantos sanggup ngecagkeun nyawana misahkeun raga rohani jeung jasmani mulang ka asal mati keukeuh nyamuang singit jadi hiji jiwa perjuangan nonoman jadi penegak hukum ulah nyabit-nyabit matina Abimanyu Kakang Baladewa rai lebah dia teh sok kasuat-suat teuing malah lamun dipikir ku matina Abimanyu mah kaula teh sok ngarasa sedih jeung peuri
gitu. Abi manyu matina beda jeung nu sejen beda jeung batura ka Prabu. Nurutkeun beja nu katarima. Budak teh ditumuk ditumak dipanah dikenca ti katuhu. Dihurup ku 16 urang parawa anu lain tanding Raka Prabu. Budak teh digada ditumuk ditumak. Nepi ka akhirna pun anak teh mati dina panangan anak lana Jayadrata kalebet disapat gelar mahal. Anu parantos mah atos tong diemutan kakak ulah dicarioskeun. Bilih kalebet musik-musik ulama di ngagugahkeun macan turu. Sadayana pangeusi perkemahan para kadang panawan ningali lengas-lengisna Dharma Kusuma. Manten ngaraos kaget tina manahna. Kalayan pinuh ku kapihatinan. Utamina Prabu Dharma Kusuma ngangres tina manahna. Mambanira tangademang. Mamanira tangademang semunira. Ya mangkulingan Surendra. Katon pawarna. Leres. Cek akang mah paeh mah tong dipikiran. Kabegang-begang awak. Pikiran mah eta we ibadah sing yakin, kalakuan sing jujur, tekad sing bener, takwa kanu kawasa, amal nu saleh tah eta we pikiran mah. Sabab paeh teh cara lapar, ibadah cara sangu. Samemeh lapar datang, sampakeun sangu sing gede. Lapar datang, sangu nyampak moal jadi lapar lagi. Leres. Sarang suna upami lapar datang sangu teu aya bahaya. Paeh datang ibadah geus cukup amal geus saleh ngeunah nu kitu. Leres timalan eta ge kahartos Raka Prabu. Namun bawiraos rai leresan ieu mah kirang kahartos anu langkung paos. Naon margina? Cik. Saleresna marai teh aya hiji pihaturna. Sok inggis be Raka Prabu teh benu atana pintu nyaluyuan kana ieu masalah anu keur dipikapalai anu keur dipredih ku ati sakumna para Panawa. Palai naon? Langkung sae wincik wiji-wiji pedar bejer beas. Bade ayeuna ku kaula bade diwincik di wiji-wiji. Kakang Kresna Yai Rai Arjuna kaula nun kula Raka Prabu. Kakang Baladewa Dimas Yudhistira oge kusir Daruka. abdi pun kusir Daruka anu salamina satya ngiri ngadamping tinggawitan ngadegna perang Jaya Bratayuda dugi kapungkasna ieu perang Bratayuda. Bawi raos abdi mah ayeuna mah kangge Gusti Prabu sing raos tuang sing nikmat ku lembe margi astina parantos kabandang aya di tangan para kadang Panawa. Bade kumaha teu bingahna, bade kumaha teu gumiran. Salaresna makieu Kakang Prabu Kresna Rai teh ngarasa geus keung cicing di dunya. Ngarasa geus teu betah cicing di alam marcapada Kakak. Kunaon ieu teh sampean teh? Pileleyan kasadayana para sesepuh Panawa. Waduh. Bade angkat ka mana ieu teh pileuyan deui. Leresan ieu Rai teh parantos ngarencanakeun malah geus jadi kapastian Kakang Kresna. Nya ayeuna perjuangan Rai miwah para kadang sakumna parantos rengse. Jauh keneh karengseng.
Rai teba bade niat seda kakak ari hartosna seda teh mati parantos gaduh itikad suci Rai katut pala saderek Pandawa sadayana bade seda ku perantawisan bade nanya ka Gunung Himalaya anu sakitu luhurna kayang dugi ka puncak da ayeuna mah zaman Pandawa parantos seep zaman Astina parantos musna kantun tagentosku alam perkesit tincu urang sadayana seusiwi Pandawa larasan ieu mah nyangakeun be sadaya-daya Raka Prabu sumangga Prabu Kresna barang uping pisangemna Prabu Darma Kusuma kaget kuniraan ningali kaget kuniraan ningali ya Allah kaget kuniraan ningali Sulendra katon kitu Raka Prabu prayogi kauning ngambe kaula teh parantos gaduh niat itikad suci bade seda ka Gunung Himalaya. Nah lalasan ieu akang ngarasa kaberatan yai Ngaraos kaabatan upami niat sampean bade seda ka Gunung Himalaya sami sareng teu nyaah ka nagara teu nyaah ka para putra putri sawa siwi Pandawa katut para prajurit. leres nyak sini Dimas jauh timbalan lagi Sedangkan cek akang ge tadi Rai ari mati mah syarat mutlak jeung ari paeh mah teu meunang dipikahayang teu meunang dipikamu upamina ayeuna sampean palai mati atawa sedak ka Gunung Himalaya eta kalebetna ria takabur kupur luar tina garis persoalan manusia leres timbalan leresan ieu akang bade ngiring nyarios mangga kapayu sumangga kapayun Raka Prabu Baladewa di kuping-kuping tadi Rai aya itikad suci bade seda ka Gunung Himalaya leres timalan Kakang Baladewa leresan ieu akang moal megat ngotong moal ngahalangan ngarintangan ngan kedah diemut anu langkung paus margi ari kaduhung matarati heula sok ngiclik tukang ieu kaduh mangka manusia kudu eling samemeh ngalaman isukan teh ayeuna heula hartosna kudu bisa nganyang kapageto bisa ngarasakeun paeh sareng paeh ayeuna para kadang Pandawa sakumna bade seda ke Gunung Himalaya ieu kalebetna ria takabur rumaos geus piluh ku ilmu cimar ku pangabisa pasagi ku pangarti nepi ka boga niat palai seda sanyana perkawis mati mah teu beunang dipikahayang teu meunang dipikamu sumawonten akang aya kasebat hiji tangtungan raja saking Madura Harja dalah Daruka ge pangkat kusir bisa ngabahas lebah dinya cik kumaha Daruka coba kahareup maneh kusir Daruka leresan mati ieu geus jadi syarat mutlak pikeun satiap makhluk ya teruskeun kumaha Daruka malah manusia teh kudu emut kana Purwa jeung Daksina Purwa wiwitan Daksina wekasan manusia teh asalna dikandung dina kandungan indung ti sabulan nepi ka 8 bulan ya terus nepi ka gubrag ka alam dunya disebutna orok istilah tradisi mah jabang bayi ari orok mah panon molotot teu bisa nenyo ceuli molongo teu ngadenge irung molongo teu bisa ngameu bibir aya can bisa nyarita karek bisa gewar cerik nu tarik ieu orok ngaranna lajeng saterusna kumaha Daruka sanggeus manusia nincak dina umur 14 tahun disebutna mangsa dewasa cek di urang mah balik
lamun manusia geus nincak umur 14 tahun buru-buru dadakna kudu dieusian ku agama. Wah nyantri di wae. Terus kumaha? Ari agama teh ngabogaan 3 unsur. Hiji iman, 2 tauhid, 3 makrifat. Lamun dadak manusia teu buru-buru dieusian ku iman, tauhid jeung makrifat, manusia bahaya. Urang contohkeun Gusti. Imah gedong bari jeung alus, cetna oge warna-warni, dihareupeuna dipelakan ku kekembangan. Di jerona alat-alat serbalik, televisi, kulkas jeung sajabana. Sanajan imah eta mewah jeung alus, tapi lamun dikosongkeun menang 2 tahun lain ngeunah tapi keung jadina. Naon nu teu heula ngeusian pankun ti jin jeung setan. Terus Ayeuna manusia lamun geus dewasa dadana teu buru-buru dieusian ku iman jeung tauhid kalawan makrifat berbahaya. Geleser asup gamar duit kana dadak manusia teh. Lamun manusia geus kasupan gamar duit, ceulina ge ceuli duit, irungna irung duit, panonna ge panon duit, bibirna ge bibir duit. Nyarita tara jauh jeung duit. Geus teu diitung doraka jeung pamali, haram jeung halal, pokona duit. Leheung di lalaki asal jadi duit, nah kumaha lamun di awewe asal jadi duit, pan bahaya. leres ka hartos. Anak geleser teh kana dadak manusia asup gamar keuyeuk. Coba keuyeuk tingali. Ari suku ti hareup jeung ti tukang naha leumpang bet kagigir. Hartina lamun manusia gamar keuyeuk teh kitu, panto imah di hareup, panto dapur di tukang naha make bijil tina janela keuyeuk tah. Sajahat-jahatna keuyeuk paling oge ngaliangan galengan. Padari jelema mah ngaliangan galengan. Geus ulah dituluykeun tama. Panyakit aing nyeroh todur jadi deui geus. Geus tong make galengan tong. Geus galengan urang we, galengan urang. Geus cukup mere penjelasan dari uka. Wayahna saeutik-saeutik. Kumaha aya pamedegan Yai Yudhistira? Nah keukeuh dek seda. Cik. Leres timalan Kakang Baladewa kapalai rai miwah para kadang panawat teu tiasa diponah deui. Oge Kakang Kresna sancana rai mios ka Gunung Himalaya bade wiat be pun incu parkesit kedah dipikanya dididik dibina kalayan mangsana engke datang di istrenan jadi raja di Astina kitu Kakang Prabu Kresna miwah Kakang Baladewa. Percantenkeun we eta maka akal. Ari keukeuh jeung keudeuh marahi bade mios ka Gunung Himalaya. Saha-saha ieu teh nu bari dibantun deh. Cik. Kahiji pun Adi Arya Jayasena memang kapal lain henteu diajak dan didoeun we panjenenganna. 2. Kadua pun Adi Arjuna eta ge henteu diajak mung pameredih atina. 3. Katilu pun Adi Nakula miwah kaopat sibung sadayana bade ngiring seda. Eta ge henteu dihayu-hayu henteu diweya-weya. Henteu estuning kapalai hatena we hayang sapapait sama manis. Sabagja sacilaka abdi balem ngiring balem abdi nyengiring-ngiring nyengir upamina. Lang kalima pun bojo kadeudeuh nya sifatna Dewi Drupadi bade ngiring seda ka Gunung Himalaya. Kusakituna Kakang pomabe sampean kudu ikhlas jeung ridho dikantunkeun ku kaula seda. Bawi raos akang mati kabutan duka pun Adi Kresna. Oh, Yai, bawi raos akang ge teu kabotan ari sakinten-kinten sampean teu tiasa dirintangan dihalangan bae eta menyangakeun. Perkawis Raden Parkesit akang nampi 2 pandangan kibak kalawan tangan tanggal waler pikeun ngabina kalayan istrenan jadi calon narpati saking kawontenan Meraya. Leres hatur nuhun be. Bade iraha mios teh. Upami kawidian kusadayana dinten ieu pisan nu mustari. Rai bade mios seda ka Gunung Himalaya. Ngan ku kituna daruka abdi. Wayahna maneh kudu ka Tegal tumariti swartosan be Kakang Semar miwah para kadang. Ugi Kakang Baladewa premios Kakang Kresna
pileleyan sapunyere pegat simpai muga urang tiasa tepung deui di lain zaman mangke. Sumangga permios Raka Prabu. Kyai pileleyan jeung si Kakang bisi tepung deui rayu. Leres di malam Kakang. Oge Kakang Baladewa permios rai Kakang. Dia numpangis dedeh teuing rayu. Mia uyat be Raden Perkesi. Precantenkeun be Kakang. Ayu Rai Arjuna sumangga Raka Prabu ngiringan. Yai Arya Jayasena Mangga ti payun Raka daruka bejakeun deui ka Kakang Sumba. Mang dadak cangkring dina gawin ari ngajajar mah paantai antai 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 paingan tegena cicing gara-gara bade paturai nyere doe kurerenteng eta dibengket mah benang talin jengke hate ku papasten geus paheut mah panutan jalir jangjir sinar layung anu keur meuceuh langit celonghur. Cahaya lembawur nyangan kasuklak makasiglukna. Pasawahan opluk aplak cai sawah tingraria. Turi pas langting albasia. Hawar-hawar kadenge sorak kelotok kuning di kacau. Gunung Himalaya andi simutan ku halimun jeung ku ibu. Katinggal ti katebihan nu nyangka belah kidul. Para kadang Palawa Dienta Wisna Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa lan Drupadi parantos aya di suku Gunung Himalaya kalayan pinuh rasa prihati. Ragisa bola di Banjar ari diremekan duana pamugi Allah ngaganjar ari nyalamekeun sadayana ari kamana mah bapa eta kamana ayat-ayatkeun kincer ari kakaler mah kato joto bulan
mundur mimit timiraya angrana moga nira mundur mimiti miraya moga nira mundur mimiti miraya kali mundur memet tinirayang rana sulema katon pawarna kemang wijaya kusuma ageman sang sumata prabu kemang wijaya sakunduri pun wonten ngarsane Prabu Kresna Prabu Darmakusuma miwa para kajang sakumna parantos aya di suku Gunung Himalaya tunalampah anu bade seda sumangga urang nyarioskeun kusir Daruka anu kengeng pancen tugas piwarang dedehes ka Tegal Tumaritis nepangan Lurah Semar kudapawana barang dugi ka tengah perjalanan mantenang ngaraos capek lajeng bae reureuh disakandampeun tangkal kiara anu daunna keur mejegna kenyo lemok nyarane kana akar kiara lami-lami kersamantena dedau barudak penyakit batuk datang umur nepi ka poe ieu geus 48 tahun kuring jadi kusir ti umur 11 tahun nya milu ngasuh para kadang pala putra putu seusi dipana matak sedih mun dipikir matak ngalangsa mun dirasa-rasa saparantos ngalangkungan hiji peristiwa anu sakitu ageungna perang Jaya Bratayuda ayeuna kapungkas deui ku lampahan seda atau para Pandawa boga itikat suci bakal ngalebur dosana ku jalan naik ke Gunung Himalaya. Tina bangsa tataekan teh anu matak sedih, anu matak bunga. Naik kana kalapa pauragra, naik ka Himalaya paur pae. Tapi na ari naik kana kol mangeun. Komplit sinena ieu. Biasa we kabeuki mang geus kolot. Naon kitu? Ban baheula mang teh keur ngora mangaran teh Daruka Jaya. Oh. Geus kolot mang geus eueuh jayaan Daruka ripuh ayeuna. Nya. Disabar-sabar ge da libat ti sataun leuwih mah lain sabar atuh. Iya. Ngan sabar we, hayo dihuapan sabar. Da ieu. Kumpul ya kabeh payat prawiaga anu ngarbab desa kulan parud sangheuk aya dititah ka Tumaritis teh lah ku teu resep ningali kalakuan anak Semar nu pangcikalna si cepot da si eta mah aduh geus diganti ngaranna ge anu tong dicaritakeun eta urang basa lebaran kamari pedah ngaliwat ka hareupeun imahna heuh pedah nenyok muy karawak punuk urang dicekel di jingjing ku si eta geblus aing di kurungan kurangap luhureun rangap ditindihan ku batu ditepak rangapna 3 kali ngenog teu kira-kirana kungsi menang sakintal saminggu cing mental lagu didinya engke turutan ku kuring dicontohan nya lagu ieu we jeung kuring mah geus kolot geus sepoe lagu
naon teh lah tumila coba melak walu di palataran paranti urang iuhan can wawuk masoknya larang eta geus wawuk masoknya jauhan coba kadinya tuluy nu kadua anak ieu asa suung ngebet asa sumpah asa pependeyan leuwih asa ngebet asa duka asa diheyan deung sok bareng geura Melak walu di palataran paranti urang iuhan. ke sora mau jadi duit teman nyebut melakna teh sing kalem melak walu di palataran tuh sok geura Sok melak walu di palataran. geus barudak lalumpatan anjing rageg bisi hese eta saya lagu yeunin gampang ieu ya anu ku adek mana hutu engkau bergaul bersahadat cara hidupmu sederhana langkah dan gayamu serasi pertanda wanita berpribadi nona anak Anda membuat semua pihak tertarik lagi terpesona padamu nona anak beruntung bagi seorang pria yang dapat mengunci dirimu nantinya hatur nuhun didoakeun sing panjang umur sing loba nu resep sing loba anu asih sing palono umur barda urang tuluy ke lalampahan kami kenging pancen tugas deka Tegal Tumaritis Nembangan Semar Badanaya yuk Kacarios para Pandawa parantos aya di suku Gunung Himalaya diantawisna Prabu Yudhistira Arya Jaya Senak Kula Sadewa lan Dewi Durbani anyam kesana Kacaming alim dik bantun ngahariring bari ngawing abdi men aing
nama benang ulasan belak pati kesenian seni Sunda ngadesan melengkung di langit cahaya cahaya nawarana kubung-kubung melengkung di langit cahyana gelir katon kasmaran resmi ngedangting alon-alon ya kasun sastra sumanga sadayana para kadang panawa parantos aya di suku Gunung Himalaya diantawisna Prabu Yudhistira Arya Jayasena Arjuna Nakula kalawan Sadewa boten kakantun garwa kadedeh Dewi Drupadi samya parantos aya mangsa nu utami sateacana para Pandawa hanyat ka Gunung Himalaya katingal silih rangku silih uyuk maduka asih silih simeh ku kadedeh silih banyur kurasates hujan cipanon kiamat tina hatena sewang-sewanganan masin menan Dewa Jagat Pramodita Dewa Jagat kang hinga betara rai kadedeh si Kakang Arjuna Nakula Sadewa lan Arya Jayasena tah Arya yeuna parantos dugi kana wancina parantos tiba kana mangsana yen urang teh gaduh itikat suci ku perantawisan Gunung Himalaya urang teh bakal tiasa ngelebur dosa. Mudah-mudahan urang ulah pisah deui diantawis genep insan ieu tiasa dugi ka Gunung Himalaya kitu rai sawangsulna upami urang tiasa pisah dina salebetning ieu ngalebur dosa muga-muga arwah urang bisa patapung laung di alam kasucian bisa pamprok jonghok di alam kalanggengan kitu we pamerdih hate akang mah yai sena kunaon maneh nyarane kana cadas bari huleng jentul ngalamun ara yang hareupan kieu Kakang Darmakusuma aral jeung Subaha geus musnah aral jeung Subaha geus leungit pokok utamana itikad jeung rencana urang geuwat jalankeun muga-muga
para kadang panawa kabeh ulah bisa pisah sing nepi ka puncak anu jadi tujuan hati. Kitu pamendak Juang Rai. Tenang naon sena syukur Rai Arjuna kunaon sampean langas lengis bae tita di semunu aral. Lamun sakira-kira aral ulah dituluikeun panite kudu pinuka ikhlasan keur ngalabur dosa teh Rai. Cik akang mentawalran ti Rai Janaka Arjuna. Pantes we Arjuna mah loba lengas lengis ingetan. Loba kaberat di dunia. Ya, is bogoh anak pemajikan raya. Pok Arjuna, naon nu jadi kaberat? Naon nu jadi kaberat Rai? Muga-muga we sing ikhlas jeung ridho nyang hareupan papait jeung kaprihatinan seperti kieu. Sok kadinya budalkeun isi hate teh. Raka Prabu sadaya-daya Rai teh leresan ieu mah ari kabot mah teu ayangan emut be kanu dikantunkeun. Salaresna Rai teh ti kamari oge ngaraos teu bagja yang harapan kahirupan seperti muka alaman. Duh Gusti nu Maha Agung anu sifat welas asih ka saku makhluk mulia. Menang tayungan berang kalawat muga disalametkeun anu dikantun puning Raden Perkesit calon Narpati astina. Pileleyan Subadra isi tetepung deui jeung akang mumika dinten ieu nu mustari saksina Cipanon akang. Menyaksian bumi alam jeung geusina kana kasedih jeung kapuri. Kararas nu matakwaas gunung semu pada bingung tapi saharaga jeung nyawa. Pileleyan Subadra kitu pangarsayang agung anu sifat welas asli kasih ka makhluk. Lajeng bae para kadang panawa anu langsung dipimpin ku Prabu Darmakusuma. Saparantos sapupina manahna lajeng sami hanyat ngawitan sedak ka Gunung Himalaya. Anda kesana beakeun kapanasaran akang ti heula Rai. Kamana Rai Drupadi? Maju mangati payun Raka Prabu. Barang dugi kana sengket puncak anu kahiji ngawitan Raden Sadewa parantos ponok napasna kesang ngucur tina tarangang seg napas tuurna nyoroh codengeun ngagata. Sadaya pala saderekna parantos aya di luhur Raden Sadewa kakantun tina bakat ku nyoroh cotuur ngeleper sarta geter hatena bluk nang kuban Raden Sadewa
leungeun nu palih katuh gupai pineuleuyang anu moal bisa tepung. Naon margina Raden Sadewa teu tiasa dugi ka luhur. Sebab memang ieu teh Sadewa hiji satria terahing madu rembesing kusuma. Simpati ka Ibu Rama, taat ka sepuh, satia ka nagara, ngan hanya kal teu daek ngalaksanakeun papagon agama. Ngan hanya kal teu daek ngalaksanakeun papagon kahirupan jeung agama. Salilana boga adat somong liat takabur. Atuh henteu dugi ka puncak Himalaya mung dugi ka sengke. Puncak anu kahiji. Anu ngawitan pungkas nyawana anu ngawitan mati Raden Sadewa dina sengket anu kahiji. Lajeng anu 5 teras nanjak ka puncak Gunung Himalaya sami dateng ing puncak. Barang parantos Sadewa mati, Lajeng dina sengket anu kadua Raden Nakula ngawitan napas neges ponok, parantos katinggal reng hapranyu. Kesang ngucur tina tarangan napas getar dada coroh cod duur leungeunang lapar blok nang kuban. Saparantos nang kuban tas nang karak kleper leungeun jeung sukuna sakarat pingaradeunana. Naon pangna Nakula teu dugi ka puncak Himalaya. Ieu satria teh memang gagah sakti pilih tanding ngan di dunyana sok loba mentingkeun diri sorangan batan kaperluan umum. Haratina asal ngeunah sorangan diri batur mah diantep sanajan nepi ka malang sakitu paripaos. Siksaanana teh teu dugi kana kasucian puncak Himalaya. Nakula mati disengket kadua. Ayu rai adi urang geus tua mati. Ari dina sengket katilu parantos katinggal Arjuna rorong heapan. Lumangis nangis katinggal cisocan ngaya mangabuah kawungasihan pipi gugupai panangan karakana nu geus aya di luhur. Arjuna nangis jejeritan awahing ku alim papisah jeung saderek-saderek. Kunaon pangna Arjuna teu dugi ka puncakna Himalaya. Memang Arjuna teh luhur ku ilmu gede ku pamake jemar ku panalar pasagi ku pangarti ahli pasantren tukang milari ilmi tukang maluruh ilmu. Ngan hanya kal ilmu nanu luhung dipake nipu jeung adigu. Pangabisa nu pilih tandingan ukur dipake nipu jeung naliku. Dipake mintran kanu bodoh jabati kitu loba teu nyanyerikeun ka awewe. Arjuna teu dugi ka puncak suci Himalaya sabab itikadna teu ngalaman kasucinya. Di dieu pisan riwayat Satya Panengah Pandawa matina. Di dieu pisan Ki Arjuna musnah papisah raga jasmani jeung rohani. Lajeng kantun anu tilu masih kekeh nanya ka puncak. Katinggal Arya Jayasena anu gaduh julukan Gajah Panawa. Ngereketkeun anjeun nguatkeun diri jasmanina. Soledat kakatuh soledat kakinca. Kekeh Arya Jayasena mempertahankeun hayang ulah mati di tengah-tengah Himalaya.
anu gaduh julukan Gajah Panawa nya kasebat Arya Jayasen dina sengket anu kalima mantena parantos sosorosodan awahing atu cadas pinuh kulukut kasebora cai ti luhur leueur karasana kawan tutaya pamuntangan soroso deui panona burial buin celik kuntuna kakerot salirana parantos igaragas taningga mangsuku geus barareuh balas nahan sieuntih kosel leungeunna rorowesan sukuna lir anu keket kekai jejengan kuku pancana kadikayitkeun kana cadas nanging teu mampu pangna Arya Jayasena teu dugi kanu dipimaksa teu dugi ka alam kasucian lantaran di dunyana sanajan yen kalakuan bener jeung jujur tapi taya bijaksana saha kadua gaplok babari teu teungel hampang leungeun pingaraneunan mati dina sengket anu kalima Arya Jayasena kantun Prabu Darma Kusuma sinareng Dewi Drupadi masih kekehanyat ka Gunung Himalaya yang puncak kawitan barang dugi kana sengket anu kagenep Dewi Drupadi ngawitan rorong heapa panangan tetebih ti panutan istuning ditungtung waktu kernai nanging di dieu tiasa kagamarkeun kumaha abotna kabojo waktu papisah Dewi Drupadi teu tiasa nyarios naon-naon estu parantos kekep lir gege paosna socana parantos murleng tepuguh titinggalianana eta mangsana sakarat napas parantos renghap ranyug leungeunna keukeuh pageuh nyekel ka panutan suci ati Darma Kusuma teu kaampeuh ningali bojo parantos teu kiat kalawan parantos bluk nangkuban dina lahunanana ngayem mangabuah kaung bari kesangan dika Prabu Darma Kusuma dedeuh teuing rai bojo si Kakang Drupadi Akang tetetegan ningali anjeun aduh ari kudu papisah mah Akang tetei kelas rai dewa tang tayungan pamajikan kaulah hayang ulah pisah deui Drupadi Drupadi papisah jeung Akang takdir teu beunang dipungkir takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah kadar teu beunang disinglah Dinasti Karsayang Widi mapan baya cilaka wes ora keuna Gusti
yang papan bayace laka ora kena kampus sutra jingga wis ngentel bae cisocane Anjara puspita miwaka saliring kongas kandani kongas kandane teriawa aja nangis si ora anak Prabu Dharma Kusuma teh kaampuh nahan Cisoca anu masuhan pipi lami-lami emut deui kana pancen sareng tugas kawajiban itikad suci lami-lami lalaunan pananganana anu pageh pakepel sareng ingkang rai dilesotkeun golosot lesot tina pananganana dituturkeun ku kecelak Cipanon Jung nangtung ret ngaliuk gugupai hatena jejeritan ngantunkeun ingkang raya nu salamina dipikameum Dharma Kusuma lajeng kepat miyos bade ngadugikeun itikad sucina dugi ka mana mampu jeung kuat nepikeun nempuh gunung Himalaya ka puncak kasucianana dewa muga ditang tayungan pamajikan jeung pala sadiri kaula nu geus muslim oge muga kaula sing bisa nepi be ka puncak kasucian Kumasuli kumasuli Zuli tema sari luwae kumakuri hari kuring tema geningan baringung wae warirang dicampur cai ari kerubar mah peperepetang nemege tepang sakali ari tibelat mah sesere detang wapak makan awas bercampur jengkang katiakuna Lumiar panuju lumawer ya tormantu ya tormantu tadi aku tormantu tadi aku nangku Lumiar panuju lumawer tormantu turmantur kadiakuna umanganga anrapus kita miwaka saliring kongas gandane saliring kongas gandane
puncak kasucian. Parantos dumugi ka puncakna Gunung Himalaya. Estu Dharma Kusuma teh ratu adil pelamarta tiasa nyumponan kana papagon nagara jeung agama. Dina waktosna leumpang ge sosoledatan, soledat ka kenca dijaga ku jakat. Soledat ka katuhu dijaga ku sedekah. Anu mayang sarta anu ngabina sajroning dina kaprihatinan teh amanu soleh anu pernah dilakukeun nalika hirupna di alam dunya. Barang dugi ka puncak Himalaya, kaget ieu pinuh ku salju. Di sagedengeunana aya hiji sato anu kasebat anjing ieu pianehna. Kaget ku nira ningali. Kaget ku nira ningali. Kagetna kagerege. Kaget ku nira ningali, kagetna kagiri-giri sorendra. Katon pawarna. Kemang Wijaya Kusuma kagemeng Prabu Kresna. Solendra katon pawarna. Wis pinasti kersayang di mapan bahaya cilaka. Wis penasti karsayang di mapan bayan. Iya Kawis ora kena. Ya wis ora kena. Wis pinasti kersayang wedi mapan bayati laka ora kena. Papasten yang ngedumam para saiki wentening sawarga. Solendra katon niraba. Katunal wampahna Prabu Dharma Kusuma anu parantos aya di puncak Gunung Himalaya nuju ngaraos hemang galih ngaraos kaget. Ari margina di sagedengeunana aya hiji sato anjing nu kasebat najis pan anjing teh kusadayana oge. Dina emutanana gaduh hiji raos anu teu sapuk sareng manehna. Kunaon ari pala saderekna kasup manusia nepi ka teu bisa dugi ka puncak Himalaya. Ari anjing sato bari jeung najis bisa aya di puncak. Ieu parantos papasten yang agung kadar kudrati yang maha kawasa anu teu tiasa diponah deui. Lami ngangres Prabu Dharma Kusuma bari dituturkeun ku kasedih ku kapeurih cisocana ngabuah kawung. Prabu Dharma Kusuma ngahulang ngaragamu nengolhok mangkadu nanging eta anjing anu mangrupa hiji najis. Giledeg jeger rentetan guludug jegur sinauran. Kilat pating barasat king kilaban pating baranya. Setelah singkikir satedak inggurinda kadia malam tu meraping api. Langit wujudna anjing jangelek sukmane Dharma Kusuma yaiku Betara Dharma. Medal sok manera
medal sok manera saking sok mana layang medal sok manera saking ragane saking ragane sok mana layang sok mana layang Dedeh teuing intu Eyang Yudhistira. Ye Eyang Batara Dharma anu ngahaja mapag anjeun supaya asup ka sawarga. Sing awas nyapa ninggal, sing telek nyapa nyawa, eces lain, jentre lain, netral katempo Eyang Batara Dharma. Dadah teuing Kangjeng Rama Ulu abdi mamoal milu ka sawarga Rama. Kunaon? Sawarga tempat kalimatan Kerman. Tempo sakitu hurung mancur murug mubian kadia sarangi kemar. Patamanan anu cai ngeplak bodas semuhejo bulau beureum jeung kayas. Yap, hayu dituntun gue ya. Aduh, Rama Ulun moal tiasa milu Rama. Kunaon? Di dunya ge abdi teh babarengan jeung pamajikan jeung dulur alim papisah. Rama Ulun alim papisah. Alim papisah deui. Lamun percaya maneh kaya Leres timalan kumaha Rama Ulun. dulur maneh jeung bojo kadeudeuk maneh. Tuh ayeuna geus aya di sawarga. Hayang geura aprok jeung maneh sono kitu pihaturna. Sakali deui kirang jelas Rama Ulun, sakali deui. Hayang sakali deui Rama Ulun. Dulur-dulur maneh geus aya di sawarga. Diantawisna Drupadi, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Pingah amarwata sauta. Dadah teuing dulur akang geus mihela. Pingah amarwata sauta pingah tanana yani. Pingah kamarwata suta pingah nakageni. Pingah kamarwata suta barang ame danget haturipun Batara Dharma masuk maneh layang-layangan. Pingah kamarwata suta pingah mira ya asa solena katon pawaran wajeng dina lebet panyariosan Dharma Kusuma disangga dua pananganana dipapag langsung mios menuju ka sawarga. Para pamirsa, sakitu kelampahan carios Pandawa Seda tancep kayun kebojiro kembang pinatik sumedang megah.